Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun deui hanca carita dina judul Rusia Pasir Demit seri katilu bagian ke-28. Mangga ka sadayana caraketan. Sora angin masih kadenge ngaguruh di kajauhan. Di wewengkon Pasir Demit, peuting eta beda jeung peuting nu biasana. Angin masih keneh ngaguruh paselang jeung sora sasatoan leung anu disarada nu aya di wewengkon dina waktu harita. Si lewu dina wujud manusia tea satuluyna nyalukan cenah ka siluman rahayatna nyaeta patih lemburiring ujung sebakling. Satuluyna manehanana nyarita, anjeun patih sebakling jeung anjeun lemburiring ayeuna baralik di ka nagara beresan karaton jeung nagara sakumaha biasana, sabab kaula moal bisa ka alam siluman dina waktu ayeuna kalawan babari, sabab nyawa sorangan kaula teu bisa kaganggu ayana cicing di ieu alam manusia. Satuluyna kalawan teu loba carita cius-ciusna eta makhluk-makhluk siluman teh ararindit deui ka alam siluman. Sanggeus kitu satuluyna si lewu ngadeukeutan deui kaki palang anu masih keneh disanggeh ku Gan Widura anu satia we ngalahun nyangkeh nangkep kaki palang. Dihenteukeun oge meureunnan rasa manusana ieu Gan Widura teh masih keneh aya rasa nyaah jeung rasa hormat kanu jadi guruna. Teu karasa lalaunan sora angin nu ngaguruh teh leungiat weh, sabab nganterkeun deui balikna jadi tanda dua siluman anu kura aya di alam manusia nyaeta siluman lemburiring jeung sebakling teh geus balik deui ka alam siluman. Sanggeus kitu mah Ratu Selewu kalawan kakuatanana langsung we kalawan gancang pisan ngabentuk deui cenah saung anu asana reyon teh kalawan kakuatanana canggelek we langsung jadi deui cager deui langsung balik deui bisa diomean kalawan singket sakumaha biasana. Ningali kana kajadian saperti kitu Gan Widura jeung Ki Palang nu sabenerna mah heran cenah, sabab geuningan teu sangka si lewu teh bogaeun kakuatan siluman anu ayeuna bener-bener geus bisa kumanehanana dihijikeun kalawan kakuatan manusia atawa dina awak manusia tur bisa digunakeun di alam manusia. Tapi ieu Ki Palang jeung Gan Widura teu loba carita, sabab duanana masih keneh ngarasa kesel sabenerna mah keheul, sabab si lewu teu asak cijeuhan teu loba pipikiran ngadon ngabarera ngambek kaduanana, utamana mah ka Ki Palang tika ieu Ki Palang teh ditibanan pangambek atawa paneungeul diteungelan atawa tika ditanasa ku si lewu teh. Kalawan teu loba carita satuluna regiong cenah si lewu teh manehana teh manggu ka Ki Palang dibawa deui ka saung atawa imahna Ki Palang teh
Gan Widura ngan ukur bisa nuturkeun weh masih kena amek tapi oge teh bisa ngahalangan karena laku lampahna si Lewu satuluina Kipalang teh ku si Lewu sorangan dibere cai anu temahna eta cai anu geus dijampean ku si Lewu teh langsung we ngajadikeun deui jag-jag kana awakna Kipalang. Sanggeus kitu mah ieu Ratu si Lewu anu dina wujud si manusa nyarita deui. Ampura aki-aki peot sabenerna mah kaula teh amek ujung deui kaula teh ngarasa kuciwa sabab aya manusia atawa teuing siluman atawa teuing makhluk nu sejen anu wani-wani geus maot deui geus nyokot deui kana pusaka anu menang hese-hese dicokot di kaula geus nunglan salila-lila dina pikiran kaula ieu eueuh deui aya makhluk anu bisa nyokot kana eta kujang ngulung iwati si jantra anu ayeuna geus bogaan kakuatan malahan medetang tayungan oge ku makhluk sakti anu teu bisa kaungkulan ku kaula. Ku sabab eta kaula mikir anu nyokot eta kana pusaka kujang ngulung teh nyaeta bangsa manusia anu disebutkeun manusia jantra teh anu moal aya tempat lawangna bisa nepi ka alam kaula iwati di ieu tempat pasir demit teh. Kulantaran gitu kaula mikir meureun anjeun aki-aki peot teu bisa ngajagaan eta tempat anu kudu nama ulah aya jalma anu nyahoan atawa bisa asup ka alam kaula. Tapi sanggeus dipikir-pikir ku kaula heueuh da meureun anjeun teh manusia jeung ieu teh alam manusia jeung kaula oge teu bisa ngukur kana pipikiran manusia sabab manusia mah heueuh geuningan pinter. Perkara anu teu bisa oge bisa dipikiran ku manehanana tur diusahakeun supaya manehanana bisa anu tungtung nama heueuh pusaka anu aya di alam kaula ge geuningan bisa dicangking bisa dicokot sanajan kaula encan jelas saha eta anu nyokotna tapi panyangka kaula eta pusaka teh tetep bakal anu eueuh deui jalma anu bisa nyokot kana eta pusaka teh iwati si manusia jantra. Ngadenge kana kekecapan ti si Lewu saperti kitu satuluina Kipalang nyarita. Leluas eta teh sabab samemeandeng nyampurkeun atawa nepi ka aki sanerosna mah geus aya si kalong peteng anu nyampurkeun ka aki cenah geus ngabejakeun yen tah pusaka teh dicokot kudu ngaranna aku si jantra kalawan make kakuatan siluman anu ayeuna mah geus kanyahoan eta teh sabangsa siluman tapi siluman anu bager ka manusia anu disebut cenah eta siluman teh siluman peking tala. Naon siluman peking tala ngadenge eta sora atawa ngaran anu disebutkeun ku Kipalang yakni nyaeta siluman peking tala. Siluman si Lewu jika nu kaget tur muncereng panona anu asalna geus sabiasa deui we langsung we melotot deui saperti tadi deui bangun kaget tapi ieu mah ngamuk ujung kagetna teh lain ka Kipalang tapi reuas we cenah sabab manehanana teh apal kana eta ngaran anu disebut siluman peking tala. Kadenge Gan Widura nyarita Aden Lewu nah Aden Lewu jika anu heran tur kaget jeung jika anu reuas pisan geuningan saha eta anu disebutkeun siluman peking tala teh. Kieu Widura jeung kieu anjeun aki-aki peot beja ti si kalong peteng kaula banget percayana sanajan kitu da sabenerna mah samangsa kaula euker areng nanasa ka anjeun oge aki-aki peot ieu si kalong peteng teh ngawanti-wanti sabab cenah anu salahna lain anjeun aki-aki peot tapi si jantra anu ditulungan bieu ku hiji siluman teh anu disebutkeun teh siluman awang-awang ngan harita kaula acan jelas
ngadengena sabab kekayaan amek geningan eta teh anu disebutkeun siluman peking tala teh. Anjeun kudu nyaho Kipalang jeung anjeun Widura yen ai siluman teh sakanyaho kuring rupa-rupa. Aya anu cicing di sagara, aya anu cicing di gunung, aya anu cicing di hulu cai, aya cicing anu cicing oge di awang-awang. Siluman anu disebutkeun bisa cicing di awang-awang manehna teh siluman anu istilahna mah kasaktianana leuwih unggul tiniman siluman-siluman anu aya di tatar tengah atawa anu nincak di bumi anu cicing dina taneuh. Lamun bener eta siluman disebutkeun peking tala teh sabangsa siluman awang-awang saperti anu dikanyawankeun ku kaula wajar kesaktian kaula bisa kaerekeun ku manehanana samangsa-mangsa pitota mah nganu jajaten pagede-gede awak keur baheula atawa bareto di alam kaula teh bisa kalungran ngagedean awak kaula leuwih luhur leuwih gede tinimbang manehanana. Jeung ayana kaharti ku kaula naon sababna ajian halimonan anu dipentangkeun jang nang tayungan jeung nyumputkeun eta anu ngaranna si budak Chandra jeung anu disebutkeun si Jugala anu ayeuna cenah geus ngaganti ngaran ku ngaranna si Loka teh teu bisa katempo jeung teu bisa disingkahkeun nya wajar ku kaula oge anu kaasup raja siluman teu bisa nyalekeun eta atawa nyingeraikeun eta ajian halimunan anu dipentangkeun ku siluman peking tala mah wajar sabab manehanana beda sanajan sarua disebutkeun ajian halimunan tapi lamun geus dipentangkeun ku bangsa siluman anu aya di awang-awang kakuatanana leuwih luhur tinimbang siluman anu aya di bumi atawa anu nincak taneuh. Sabenerna mah lamun eta manusia maksudnya eta siluman peking tala henteu ngawujud surup sumanding kawujud manusia nya eta manusia jantra kalawan kaula geus ngahijikeun kakuatan siluman kana ieu awak jelema kaula bakal bisa ngelehkeunana hartina mah keukeuh siluman mah bakal eleh ku manusia komode ieu manusana geus diancikeun kakuatan siluman maka kakuatan kaula atau kakuatan ieu jalma anu geus dihijikeun jeung kakuatan siluman kaula pasti bisa ngelehkeunana eta siluman peking tala dina wujud jawara siluman atawa manusia siluman. Tapi ayeuna beda deui caritana lamun ieu siluman peking tala teh geus ngahijikeun jelema anu disebutkeun manusia jantra teh anu komo-komo ayeuna geus bisaeun ngawasakana pusaka kujang gulung. Sabenerna mah ieu pusaka kujang gulung teh teu saban siluman oge nyahueun tapi kulantaran meureunan ieu peking tala teh geus loba ngadenge geus loba kanyahona lamun ieu manusia jantra geus bisa atawa bisa ngawasakana ieu pusaka kujang gulung teh maka kakuatan ieu manusia jantra bisa ningkat-ningkat jeung nambah-nambah deui. Sanajan ieu awak manusia anu dicicingan ku kaula ditarungkeun jeung manusia jantra anu ayeuna geus nyangking kana pusaka kujang gulung can tangtung kaula bisa ngelehkeunana komo ayeuna mah geus dihijian meureun geus ngahiji kakuatanana jeung siluman peking tala atawa siluman awang-awang teh pangtu kakuatanna leuwih luhur deui kurang ajar. Eta anu disiankeun ku kaula teh eta anu dipikasieun ku kaula teh aya makhluk siluman sanajan manehanana henteu bisa ngawasakana eta pusaka kujang gulung tapi manehanana geus ngahiji kakuatanana jeung hiji manusia anu bisa ngawasakana pusaka kujang gulung. Aduh bingung kaula kumaha carana hayang nyokot deui eta pusaka kujang gulung sabab kaula teh keukeuh hayang jadi anu pangkawasana anu pangsaktina di alam siluman mah sabab kaula perlu ngagedean jeung ngawasa jeung ngajunggala deui di alam manusia
jeung di alam siluman. Ngadenge kana kekecapan ti si Lewu saperti kitu leng cenah Ki Palang jeung Gan Widura ge ngahuleng ku ieu dua jalma anu nya oge geus ngahiji jeung siluman geus nyaho kana kakuatan siluman jeung kana kaayaan siluman malahan mah jeung kana kabisana siluman tetep we siluman sakti anu aya di hareupeunana geus kasaksian kasaktianana tapi ngadenge rajana siluman geus teu sanggup cenah lamun arek kudu ngalawanan kana hiji jalma anu geus bisa ngawasa kana kakuatan kujang gunung katamah-tamah deui. Ngadenge aya siluman anu disebutkeun Peking Tala anu geus diajen oge geus dikanyahoankeun oge ku raja siluman si Lewu kakuatanana nu sakitu ahengna tangtu wae Ki Palang jeung Gan Widura bingung cenah lamun arek nuturkeun kana kahayangna si Lewu anu jiga karasa beratna. Sajongjongan ieu tilu jalma disaung di sisi leuweung teh pating haruleng we dibaturan ku sora jangkrik jeung cari cangkas. Kalan-kalan kadenge sora bueuk atawa sora lonok di sisi leuweung nu mapaesan marengan ngabaturan ka tilu jalma anu pating haluleng we mikiran kana lereged hatena atawa mikiran kana kahayangna ti si Lewu teh. Sanggeus sababaraha waktu kaliwat Ki Palang satuluyna nyarita. Kieu eta teh Agan Lewu geus kasaksi ku aki kakuatan Agan Lewu. Nya kitu deui sanajan rahayat Agan Lewu ari geus ditaekeun mah kana elmuna anu cicing dina batu ali nyangking ka Gan Widura geuning sakitu ahengna oge. Wecok aki mah ari ngaran-ngaran jalama ngaran-ngaran manusia bakal bisa kaelehkeun sanajan urang kudu nalungtik ujung apik dina ngalangawanan ujung tarung jeung maranehanana. Aya naon maksud aki anjeun aki-aki pewat? Si Lewu motong ujung namalan atawa ngerasa kataji beureun kana kekecapan ti Ki Palang. Sok jelaskeun ku anjeun aki-aki pewat naon anu kudu dilembahkeun ku aing. Kieu eta teh Agan Lewu dihenteu-henteu oge manusia anu diancikan ku Agan Lewu teh manusia anu eueuh kahayang manusia anu masih keneh murni bisa diatur tapi manehanana teu boga kakuatan dasar manusiana anu bisa diolah ku Agan Lewu. Hartina mah cek tadi oge masih keneh murni masih keneh bersih tapi cek aki mah bakal beda deui lamun aya manusia anu boga kakuatan ujung boga paniatan anu hidung boga kahayang anu gede hayang ngawasa jeung boga kahayang boga ilmu kadugalan jeung kasaktian anu tangtuna dasar ilmu manehanana bisa dihijikeun jeung kakuatan Agan oge anu leuwih luhur. Maksud aki teh naon nu sabenerna ieu teh? Asa makeun pabeulit kaula. Nah kaula teh kudu pindah tina awak ieu manusia leutik ieu anu diancikan ku kaula ayeuna. Leros eta teh Agan Lewu, leros saperti kitu. Terus jelema anu model kumaha anu kudu ku kaula diancikan nu sabenerna? Nah atuh lain sadiakeun samemehna. Tuh gampil eta teh sabab niat anu kaha mimiti anu asal nama Agan Lewu hayang ngahijikeun kakuatan siluman di alam manusia nya ku aki disadiakeun hiji jalma anu masih keneh murni sabab kudu kitu syaratna tapi aya deui lamun tujuan adean hayang bisa jadi jalma sakti. Nah,
surup sumanding nage kudu deui ka jalma sakti anu boga kamampuan kadugalan anu luhur ngan ngarumasakeun aki mah aya dina kadugalan ilmu pencaksilat mah henteu pati bisa. Nah kitu we ilmu dukun anu hideung ayeuna gan Widura oge kancikan ku ilmu kasaktenanana dibantuan oge kapan ku siluman anu aya dina Batu Ali. Jadi intina mah urang kudu naratas jalan deui neangan cara jang surup sumandingna agan lewu milarian jalmi anu geus gaduh kasakten anu luhur tapi boga paniatan anu jahat oge kitu cok aki mah. Berarti kaula moal bisa ayeuna ngalawanan anu disebutkeun si Manusa Jandra jeung anu disebutkeun tadi siluman peking tala teh ya tos aden sabab ku aden oge atos kauninga kumaha aya kakuatanana si Jandra anu ayeuna geus nyangking kana pusaka Kujang Wulung ujung ku agan oge geus kauninga kumaha kakuatanana anu disebutkeun siluman peking tala teh tah eta mah kitu emotan ti aki mah. Aduh halah iya loba pisanna di manusia mah aturanana teh tapi heueuh ka harti sabab ieu mah alam manusia kabeda jeung di alam kaula mah jeung anu arek dilawanana oge manusia sejen jeung siluman anu sejen oge anu sabangsa siluman tapi beda dina pada cicingna oge heueuh kapikir ku kaula oge sabab eta aya bener disebutkeun hukum alam nu aya di alam manusia hukum alam nu aya di negara siluman beda deui lamun kitu mah sok atuh urang laksanakeun eta rarancang. Tapi ya nyamureun tuh aden kudu leuwih sabar tapi aya sarupa deui yeuh naon eta teh aki-aki pewet pasti anu disebut si Jantra geus nyaho kana Rusia di Pasir Demit karena keayaan orang di dieu jadi tang tua iyo jalma teh bakal ngarah ka urang jadi urang na oge kudu istilahna mah tatahar ujung carincing panggeuh kancing waspada permana tinggal siap-siap gitu jang ngayonan eta nu disebutkeun manusia si Jantra teh. Kapan baca kaula oge kaula moal bisa ngayonanana kumaha atuh. Lamun kitu kanyataanana berarti urang kudu kabur di ieu tempat. Benar urang kudu kabur di ieu tempat. Waktu parantos cekap kamu episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna mangkati atos waenya dilajeng wae dina video-video saha lajengna wilujeng patepang deui Permio.